Urang geus di mana? Geus balanja. Ayo loba duitna balanja wae, utang poho. Ayo mere, ieu teh Neng, ayo mere. Alhamdulillah kumaha teh dibalanjakeun we da teu boga teri-teri acan. Tejakeun kasih iem kitu hutang tah 50 geus 2 minggu tah. Poho apa kumaha si iem teh? Mestinya kasih iem lah ka ditu piraku ka emak. Nya emak tuh indungna omongan boga anak teh tah hutang wae. Eta juga apa jadi omongan wae ieu iem sia teh ulah gablek gue hutang ka batur, sia teh moal bisa mayaran mah. Da ngeraskeun sia teh digawe saanu rek mayaran. Dikitukeun Neng kumaha oge. Ah, mama saruana aja si iem ah. Boga hutang cicing wae anak teh hutang napa beulit oge. Kitu nu nagih teh. Saanu boga hutang nagihna ka saha? Sekalian boga duit, loba nu nagih. Sakieu teh menang pamere, lain duit sorangan. Meni ampun ah. Naon di wae? Ek nagih hutang ka si iem. Ya kasih iem kali itu jadi nanti nagihna kita emak wae. Panggih jeung si iemna. Ka imana aya? Urang nalangan wae ka si Ayu boga hutang. Kadi itu ka jelema nagih. Sama tos balanja aya meureun. Gusti, ieu teh menang pamere, Deng. Aing mah emak teh sakalian balanja, sakalian boga duit ditara lagi. Saha nu boga hutang, Neng? Kasih iem ka ditu. Ya kudu tara dibayar ku si iem mah. Geus ah, aing mah pusing dah. Begitu. Diam. Dandan malulu sia mah. Urang si mah meni ruas. Yo, tadi aing geus balanja di warung. Sapa panjang jalan mah nu nagih ka aing. Yakeun bae nu nagih mah tong didenge. Bae geus sia teh kudu dibayaran hutang teh. Ulah ngeunah wae meni kuat solonjoran geus nu boga. Yakeun bae kenging nyariin status di Facebook ah. Tuh hidang. Ari gablek hutang bayar. Jadi nanti nagihna ka aing. Aing sakalian gablek duit. Loba nu nagih. Udah gandeng ah. Terus gitu sia mah bayaran tak siap pikirkeun aing ngejo. Sar edan. Ini riweuh banget ah. Mana emang foto teh meni loba banget di siaran embung wae, ulin wae tuh dah. Tuh. Loba banget. Halo sia. Aya we elit hutang pabelit. Ini kan urusan aing tah mah ah. Aing foto Asia ah. Nanaonan sih? Aing di-update di Facebook ku aing si ieu boga hutang 50 tah geus 2 minggu. Yakeun bae sugana ditang bayarkeun. Siapa men nanaon Facebook nana da foto Facebook. Geus. Babat aing mah da awas we ku aing digosipkeun reuneu parawan reuneu bapaan tepokeun we nyo heboh we sadesa. Aing jadi hate da asup-asupkeun ka Facebook. Dipiral-piralkeun. Nah, kebenaran ya Bu Haji ku aing digosipkeun ah. Bu Haji, tungguan. Naon sih Am? Kegeruan wae, masalah rek pinjem deui duit dah. Muti heula ge can mayar. Ngomong urang sok kunjam injem meni kasionan Bu Haji mah. Ya heueuh, tuh dage daek minjemna hungkul mayarna teu. Gosip Bu Haji. Gosip. Yo si Mira teh ada. Oh, bapaan parawan-parawan ih sararieun da urang mah. Mantap urang mah randa oge di KB anu 5 tahunan. Gusti lu bener. Oh nya bener lah Bu Haji beusin kereuneuh jadi masalah deh ah. Eta si Bella emang sok aya nu nganjang. Oh nya aya ngaranna teh si Asep, mangkat isuk balik sore, mangkat isuk balik sore. Hanya mun kitu mah pantes reuneuh oge. Oh, kadang-kadang sok diendongkeun 5 peuting. Ya Allah. Urang gosipkeun Bu Haji ame sadesa nyahoan. Ayo. Tapi sa ulin yuk. Ayo, mah orang ulin apanya? Nah.
rame ya. Teis, ada ngete. Gosip Gosip hangat. rame. Si Bella teh reuneu. Oh reuneuh usaha. Nya ku kabogohan nya Bu Haji. Nya heuy teh ngampi-ngampikeun we lalaki enggak penting ti sore tapi ka isu. Itu teh bener Baji. Oh. Urang teh apal dah. Urang oge nu randa di KB 5 tahunan. Di KB. Ya Allah. Eta saha anu erek etana. Ada deh. Sok diketeng cigana si Ya Yemah. heeh. Komo sampai reuneuh meureun kurang digantung maku Nini Oda. Lain digantung deui. Cekek meureun. Ngomong-ngomong Bu Is, iya tuh di KB tuh. Nya di KB urang mah 15 tahunnya. 10. Langsung dikiret. Ulah atuh ke mau boga anak deui. Lain eta ngomongkeun si Bella bener. Mana nang di mana eta Ya gosip. bener lah, sok Ya. tanyakeun geura. Kadang ge katingali aya mah leutik kene ge kadang deui mah gede mah katingali. Ya heeh, tuh mantap mehna edang geus teu waniin make celana lepis. Kayak di lombok urang geger deui. Ya heeh. Parawan-parawan. Ayeuna mehna umpat wae menduk teh umpat we. Kamari aya hayam kongkorong maghrib. Oh, cigana teh eta bertanda eta. Parawan bener Masalah. Ih, sarariun Bella. sampai kos kitu etanya meureun geder masa desa. Si ieu mah mun kos itu mah digantung aku mau. Oh, mantap Bu Haji uing mah di KB. Teu buat duit apa oge. lalakina nu mana sih? Eta nu ganteng teh bodas-bodas. Banyak pantesan dah aku bogoh pisan meureun ampi-ampikeun wae. Wah, naik motor oge nya. Ari naik motor oge. Meni kieu teh ame tanggeng-tanggeng. Meni asa pamer kata tangga boga kabogoh ganteng. Oh, nya urang mah nya sebagai tatangga teh naman tengsi nya han sebal Eta mun doang bener nya. dikawin moal. Nya teh nya ho, coba teh kan ka warga. Harga. Heeh. Ai mane kok. Nya warga geus nyarangon geus harapaleun. Teh urang doang berencana apa? Ancan. Kayak gedung ge katingali, urang tingalikeun we. Kade nya teh sebelah sampai nyieun status di Facebook. Moal urang sareng ngomong Facebook. Coba tuh Penting diriungkeun di desa. Kira-kira orang yang nelpon ya. Halo? Kan salah orang yang nelpon lah gandeng. So cantik banget. Betul banget gosip rame-ramenya Bu Haji. Geus nya. Oh. Oh. Padahal mah jauh kene kaburit. Oh eta sih budakna rogoan. Oh, Besi ngarulin ka mana oh kita bising aya eta di empang nyara rangsang. Kala laut. Yang huncan ya. Encan nini oda amuk-amukan we balik di pasar. Maja teh Bandung nagih cenah. Nya mana hutang wae dumukna ka Bu Haji ge can dibayar. Ya Oh. ngomong-ngomong ira ka Bu Haji rek bayarna. Teh nyawa Bu Haji bareng-bareng nguruskeun kitu mending nguruskeun gosip ya. Halah Bu Haji teu boga duit. Bu Haji mah teu boga duit wae geus Halah iem. Ciis, Bella, mana tas di mana? geus ngising itu WC orang mangpet Ciis. Ciis geus di mana? Oh, Ciis kunaon si mata nama mendelik-mendelik. Bella, Kunaon? mana jujur ke aing ya? Kunaon? Si sok langsung ke lalaki tara. Saha? Nah itu batu mangas gedar sia cenah reuneuh ti heula. Saha nu ngomong ngeunah pisan aing boga kabogo ge henteu Aing keur diuk di itu tuh tadi ngagarosip batu. Gosip naon? Cenah sia majak teh reuneuh ti heula. Oh ya ho, aing tah beuteung gede teh modal-modal 3 poe. Saha nu ngagosipkeunana? Itu Bu Haji jeung si itu iya mah. Oh, tadi sigana masalahna da aku aing eta mah kudu didagdag ka imahna tah si ieu Tapi bener henteu. henteu wing geus modal tuh geus modal. Oh tapi nasia bujurna ge henteu eta. Teu beukah kan? Beukah. Oh, si ieu ngomong kitu. Heeh, ngomong pas gitu tadi. Aing mangkat we. Atuh ngadadag yuk. Ambung orang aing ngumpulkeun. Oh, cai irapan best friend koneto. Karena we sia we Yang eka itu heula nempok budaknya. Geus ku aing sieun tepok mau diulang eta huluna ku aing. Si Bella arek ngadadag si Iem. Aing ngintip penasaran aing. Beda wae si Janggol mah ngagosipkeun aing cenah melendung. Nya emang beuteung aing mah beukah we. Ku aing mah teu diulang tah si Janggol. Pernah sekali aku pergi. Hei Janggol, sia ngagosipkeun naon? Sia ka Bu Haji ka Cai Iis sia. Gosip mana aing antara gosip, baru-baru ngagosipkeun hentang aing oge meh salaput langit. Pajakeun aing reuneuh nya emang beuteung aing mah beukah we sia Nya eta teh. sia rumah saha teu reuneuh. Nya sia ulah sok suujon ka jelema mah.
sanu so hujan. Goblok banget gosipkeun aing Cek ke saha? papa. Loba nu ngomong ka aing, ku aing saya mau tadi laporkeun ka desa ku aing sia. Teuing ah. Gusti, ayo naon ieu? Anak mata. Nyo, Gemah. naon sih teh? Pasti kamu temuin cara gana cara. Gusti sih teh ulah kitu teuing. Uring mah kita. Eta geuning si Bella ngomong rena sih ngomong naon wae ya. Urang mah teu ngomong naon. Aku sia. Mana meral-meralkeun we urang di status Facebook mun ngajreng-jreng Yang mana? di hutang. Mana tuh udah boga hutang poho wae. Api-api tuh ingat. Gas neng gas. Bener we arek ngadagdag si Iem teh. Adena aing mah teu pipilueun Yeun aing mah. Mah ada denda 20 juta. Nyawa laku nyawa kali. Tinggal ge mah laku paling 5 juta. Itu ge murah mareh. Sia si ta. Hah, itu si Is kernaon. Is, mana kernaon di dinya wae? Gusti, oh ya Allah. Jadi eta mereka dag-dag teh. Ya Allah. Oh, amin. Set gandesakeun ke. Halah karunya mah odah eta berboga dunia sakit begitu nate. Nya manehna mimitian wae. Nu masalah wae. Terus kurang enak ka wakil uci. Keun bae ta imana tita disita nek aja dog di mana ta mane duaan. Min bedegong banget sia mah. Tanggung jawab ta sia teh. Nya lieur Bidang banget. Ngagosipkeun jelema teh boki teuing. Ayo, ayo, siang ngintip wae. Goblok. Manehna nu ngagosipkeun aing nu diintipna. Hidang siem sih ta. Ku aing kudu dibedil ta. Goblok. Action. Mangan di mana? Terus balanja. Oh, ini loba duitna balanja wae. Aya nu mere ieu teh anu mere rezeki. Alhamdulillah kumaha dibelikeun we. Balanja ieu hayu teu boga da teu boga balikan deui ya Allah. Tahu sih, Pak. Ini rewas, goblok si Pak ke deul anjing ini nyeri si anjing. Kada ada aing ya. Jore. Jangan malu lu. Tahu sih, Pak, meni rara rewas. Tuh tadi aing balanja di sapanjang jalan menipat loba nu nagih. Ya terus kan hubungan aja kurang. Terus si anu gablek duit. Anu gablek utang. Anu gablek utang. Mantap kurang mah randa oge di KB anu 5 tahunan. Hampura neng, sia mah heureui. Heureui Wae sia mah mah. denda sia. Sia marah merah.